Ini asa aku gena-gena teh hirup. Tuh tak susah, tuh kabingung. Nikmatna aja hirup. Cicing sorangan, angin ngahiliwir, tahu nu ngaganggu genah teh ya lo hirup teh. Tuh si Adil teh kamananya? Telepon heula ah. Merasa aku rupa-rupa itu keur iseh. Ayo nelpon segala, saha di teh ih. Oh, Biasa we atuh ngomongna. aya naon atuh nelpon segala itu ah. Kunaon atuh meuni sensi kitu ngajawab teleponna? Aya naon atuh ah, rupa-rupa. Eta maneh posisi keur di mana? Ieu di pos, aya naon? Hayang ngobrol ayeuna ka dinya nya. Hei ka dieu we, ke tempat biasa. Oh heueuh atuh ayeuna ka dinya nya. Ganggu we dengan ganggu wae keur ngeunah-ngeunah niis oge aing. Biasa kan mereka keur hirup sorangan teh nongkrong sorangan di dieu. Ya udah deh di bageunahun tiis, makan urang di dia oge. Ai maneh mikiran naon deui atuh? Kebiasaan maneh mah boga pikiran teh nongkrong di dieu. Urang mah lain keur boga pikiran, ya urang teh keur senang. Itu mainan maneh boga pikiran senang, biasana oge susah wae. Urang rek senang kumaha, mobil boga, sawah lega, imah aya. Naon deui urang mah? Kela ngomong-ngomong maneh ayeuna gawe naon? Pan maneh nyaho, salila ieu urang gawe naon? Maneh mah pengangguran, ari kumaha boga mobil sawah jeung imah. Pan maneh nyaho bagan urang mah ngalamun, rek senang kumaha? Rasa siapa kota? Adegan di belakang layar. Action. Maneh mikiran naon deui atuh? Kalau lagi naon? Ade maneh action. Maneh mikiran naon atuh? Kebiasaan boga pikiran di Sewalas action. Nah, tumben-tumbenan. Iya mah. Action. Maneh mah pengangguran, ari kumaha boga sawah imah jeung rasa siapa kota?